Duh, mana bedak beak, hit bagawean salaki ngalumuk wae siga elak. A. Non mah. Cing atuh neangan pagawean, pupur mamang geus beak. Heuh kan ieu mah. Aing boga salaki Aing boga salaki batur mamanya kieu teh geus mangkat gawe, ari salaki aing molor keneh. Astagfirullahaladzim. Udang atuh temu katang gawe kieu geus mangkat gawe. Neng bapak nean gawe. Tak kitu lain ti isuk atuh. Aduh, aing ka mana nyenengan pagawean. Tadi teh si Ujang. Biasa nama mana enak suka pegang saperkeun ah. Jang, saker naon? Wis nyantai we. Beda nu loba pagawean maka nyantai hirup teh. Ah, lumayan we keur udud-udud mah. Jaringan mana ududna? Dari gajian. Teh hideng. Tapi mending ketang sia mae pagawean. Hari mana ka mana tuh, Is? Pugu ieu teh dengan pagawean. Tapi duka ka mana pugu teh? Jang, saya buka pagawean teh ngilu aing sih. Aya pagawean mah, saya ngiru. Hayulah, tapi gajina sabaraha? Gajina teh saminggu 800.000. Ah, Jang anya gajina hayang juta-jutaan. Yalah, diinget-inget heula. Soalnya basa eta teh aya nu nawarkeun pagawean. Aya sok Jang inget-ingetnya. Ku aing bere lah anu 1,5 juta. Oh, baru apal. Aya di bawah aturan gajina juta-jutaan. Sabaraha deh? 1,5 juta sebulan. Saya yuk mangkat yuk. Kang, Naon Jang? kamari teh dina nawarkeun pagawean. Heeh, naon deh? Ieu ya baturanna kilu. Babaturan saha? Iya si Darwis. Oh. Terus Kang, abi ek teu lah. Sieu pagawean terus. Terus ya. Mang, emang abi kebagian gawe naon? Oh, mana? Tah, tukang ngompak. Kira-kira rek Irham lah ya Mang. Rek ayeuna bisa, rek itu bisa. Ayeuna we lamang, pamajikan yang serewel 5. Pandi mah teu loba elap. Naon mun mawelkeun? Ah, bisi ngamuk Mang. Ah, sama sieun teu dibere jatah meureun. Nah, eta. Emang gajina sabaraha Mang? 800 sebulan. Ah, embungannya Mang, kayaknya juta-jutaan. Tadi si Ujang ngomong kawin gajina 1,5 juta. Jangan ada kaget tadi tawaran mudah mulut. Jangan 1,5 juta. Asia. Mai cara ngompana. Aing kakarek mangkompan terus gitu. Anjir, naon nyeprot gores sinuk ieu ha. Tah, mungkin bisa anjir. Kumaha Mang, tos beres can? Jangan balik ke sore ieu da. Ari gajina mana Mang? Ge atuh gawe ge karasa poe geus sayang gaji kantun gaji hayang nu juta-jutaan. Nyata satu Mang berewe. Tambah. Wes. Kumaha lancar? Alhamdulillah. Mau dipanggilan ya? Allah yang gerak pemanggil awewe aing. Oh ya guys. Mas. Assalamualaikum. Salam. Kumaha geus menang pagawean? Entar atuh mah. Gawe naon lah? Eta mah gawe di bengkel Mang Alek udah hareup di dinya. Nu bener, Pak. Iya mah bener Bapak mah, teu bohong. Hik sabaraha gajina? Pokoknya mah gede mah. Si Ujang ge nawaran anu 800 ke Bapak ditolak, dah hayang anu juta-jutaan. Pas kebenaran di Mang Alek, aya gawean anu gajina juta-jutaan. Anu bener, Pak, sabaraha? Alhamdulillah mah 1,5 juta. Alhamdulillah,
Gantos Bapak rek mandi heula. Alhamdulillah salaki abi menang pagawean anu gajina 1,5 juta. 1,5 juta. Lain 1,5 juta teh 500.000.